Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun dulur kana hanca deresan anu katunda dina nguningakeun tentang keutamian sasi Ramadan. Mudah-mudahan ku ngupingkeun keterangan janten penyemangat kana langkung giat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina sasi Ramadan. Cing. Ruwiya diriwayatkeun anin Nabi alaihi salatu wassalam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana sanyana Kangjeng Nabi qala eta ngadauh Kangjeng Nabi cing saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulur U'tiyat dipaparin atau dipasihan saha ummati umat kami khamsata asya'a kana 5 pirang-pirang perkara lam tu'ta nu teu pernah dibikeun itu nu 5 li ahadin ka seseorang qoblahum sateuacan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lempengna dulur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan teu pernah dipasikeun ka umat sabada na sateuacana. Mana nu 5 teh dulu al awalu ari anu awal nu kahiji saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana di mana-mana buktos. Naon awalu lailatin malam pertama atau wengian kahiji min Ramadhanati sasi Ramadan yang dulu eta bakal neuteup bakal mencrong meureunnya ningali saha Allah Gusti Allah ilaihim ka umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birahmati kalayan pinuh rahmat sedengkeun waman jeung sing sajamina nador anu ngaliret anu neuteup saha Gusti Allah ilahi ka itu si ahad birahmatik kalayan pinuh rahmat la yu'adzibu tah moal miksa Allahu kaeta manuli pancerong ku Allah ba'dahu sabada diteup ku Allah abadan dina salalawasna. Poin kahiji dulur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina malam pertama malam kahiji sasi Ramadan bakal diteuteub ditingali ku Allah Subhanahu wa taala dengan pinuh rahmat sareng kasih sayang. Sawae jami nu diteuteub ku Allah Subhanahu wa taala maka moal disiksa salalamina. Masya Allah dulurnya urang sakrep diberi ka sasi Ramadan. Panginten pamit teu lepet mah malam Kamis urang tos ngawitan tarawih. Poin kadua dulur wasani ari anu kaduana. Ya'muru eta miwarang saha Allahu taala Gusti Allah taala al malaikata ka malaikat bil istighfari kana mangmentakeun hampura atau istighfaran itu malaikat lahum pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah dulur. Kedua umat Muhammad dipangmentakeun hampura di sasi Ramadan ku para malaikat. Wasalis warikatina dulur anna raihata pamil soimi kana sanyana ari bau cangkem atau bahamna jaminu puasa atyabu eta leuwih wangi leuwih seungit indallah munggu Allah min rihil miski tibatan minyak misik angseuna baham nu keur puasa sanaos tuang jengkol buka jeung saurna maka jengkol eta disilap jadi bau minyak misik. Masya Allah dulur warabi'u kafatna yakulu ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala lil jannati ngadauhna ka surga cik Allah ittakhadi kudu ngajadikeun anjeun surga tajinataka kana papaes anjeun wa yaqulu jeung ngadauh Allah tuba bagja kacida li ibadi pikeun hamba kami al mukmini nu iman hum ariru ibad al awliya eta pirang-pirang para wali eta kakasih kami
al aulia eta kakasih kami. Terakhir dulur wal khamisu kalimana yagpiru ngahampura sallallahu Gusti Allah taala lahum ka umat Muhammad jami'an kalayan sadayana. Mudah-mudahan dulur urang sadaya poin 5 ye sing kapasihan atau sing urang sadaya sing tiasa ngarawat king pahala nu 5 nami kusim kuring dicarioskeun walida